Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel Zendo Irawan. Terima kasih pada yang sudah menonton. Jangan lupa di klik like and subscribe-nya. Di wewengkon Garut aya situ anu ngaranna Kawentar ka mana-mana. Nyaeta situ Bagendit. Baheulana aya hiji rangda beunghar katelahna nyendit. Ieu teh saenyana mah nenehna. Ngaran sejati namanya Bagendit. Manehna teh kacida pisan kumadna. Geus tayan mireuh deui kana kakumadanana teh. Kakayaanna bro di juru bro. Oh nyamuhun berat rasana namun kudu ngajual ieu pare ka jalma kumaha desa. Ya bade kumaha dia tukang sebatang ulang urusan sang camping-campingna ceritana bakal lebih panjang. Dit bener-bener kumaha mesti kalanya ieu pare kudu dijual kabeh. Kalau mah jangan minta gaduh, kenalan apa nanti tuh justru mah kuasa. No nya nu dicancing indit. Kata geus loba ge hoyang keneh kana pare. Kita satu bilih kadangan kuno sanes, nama hayu orang gerak indit. Dupi pangalik pare ene sabaraha? Sarua jeung nu baheula. Nah, untuk naik, kapan bisa nasi naik? Teu beres ya. Ieu duitna. Juk ini keur tuh. Cempeng, biasan datang. Biasanya patani-patani nu tos ngejual pare. Kade hargana ulah ditaikeun. Pokoknya bangga da tos diwartoskeun sami sareng kapungkur. Tah kitu atuh alus pisan. Kiraha nah ti baru urang loba. Tah kitahan hirup kaos ieu. Kunaon eta gunting pengalakna terangna kumaha? Urang selesai seuing beli aya kadangeun. Kedah sabar. Kege aya bangsa anu sapadang kanggo jalma anu sok nganyipta kahirupan batur mah di sini mah uninya. Kenaon nya? Lumayan pare geus kabeli kabeh. Atas nih bade diparias mangga. Leukna tos pino ku pare. Malahan dupi ka amburaca kaluarga teu cekap. Haha, sok dan dia maranehna bakal kebeakan beas terus melalui ka urang. Urang bakal ubeunghar. Tempokeun kabeh patani bisi ngajual pare kanu sejen. Dari sanksi usaha we nu ngawon. Oke, mohon ieu siap. Kunaon nya ieu? Aduh Kang, cadangan biasa sebagai CF, sakedap deui urang kedah meser ka nyindit hargana geus 5 kali lipat. Saurnya ge kedah sabar. Nya pasrah wae urang mah ngana. Duh karanya pisan pribu ka dieu. Maranehna malarat peda ku paripola hiji jalma. Jigana pamohalan ieu kudu buat-buat bereskeun. Ieu bade tumaros. Mangga ya naon. Di mana ini tiasa mendakan jalan Jepang benghar di kampung ieu. Oh maksud kita nih di percakapan dengan pangwe di kita mendakan percakapan langsung kawe tapi sakti aya bumi anu agung kecida. Nah eta padunukan indit emang ini aya kapanggih naon sering indit. Ini bade nyohonkeun sedekah. Ah percuma nih ukun kanya indit mah moal dikasihan anu minta acan tuang nih biasa tuang di kelompok abdi mungkunkan saayana. Tekedah mung hayang terang kumaha reaksina lamun aya jalmi nu nyohonkeun sedekah. Ah, puhun punten. Wartoskeun kasadaya pribumi nu sanes kanggo siap-siap ngungsi ku sabab sakedap di bakal aya caah anu agung. Ah minimal sok heureuy kira aku aya caah pas usum kalodo. Ini teh jalmi anu bakal masihan hukuman ka Nyi Endit ku kituna enggal guat ngarungsi candak sadaya harta nu dipiboga. Punten nyali, eta sapunan umpra dihandap. Nyali, Eta aya naon nanya Kang Dadan? alam bukan nyali, kurang aku katingalina batu ulang-ulang gitu. Mendeta yang bongkok anu naroskeun bumi belut sareng ngawaktosan dan urang kudu belajar informasi kusabab bade aya caah anu agung kacida. Ah mana nyali, kan enak teh nuju Usmangodo. Kan ngomong Kang Dadan abdi ulang-ulang ge. Ya, ayo atuh kan orang tua beres, bercanda nih, itu benar. Mun atuh hayu. Mangga nyali. Mangga.
Dimas. Ayana Ya, ini bongkok. nah terus orang kudu kumaha Sok tanya ke tuannya, ayo urusan naon, yang terpenting usir wae. sok wae Wadi euy. ini bongkok ulang awaniankeun dincak imah juga indit ke ditu ini badai nyuhunkeun CP welas nya eta sababaraha poe teh kararaban sangu sugan aya sesa kanggo tuangeunana naon paduli urang emangna urang ibu maneh lamun hayang dahar jeung tinggal meuli tong enta ka dieu nyendit keluar ini badai nyuhunkeun sedekah Rahasia nu gorokan ngagangguin kerjaan. Nah ini gegorokan di mah batur. ini badai nyuhunkeun jeung tuangan eta teu benten teh kararaban sangu Nah ini menta dahar ka urang. Indit ka ditu bisi loba laleur di dieu. Hendit, Gusti nu kawasa mere Rizky nu sakitu Riana tapi maneh teu bersyukur dasar kumet. Haha, nina rek hukum urang. Teu salah ieu. Kenempon apa? Tuh preman urang nu reakan tidak sakali teu Nah repot musim ini badai mingkah lamun nyai bisa nyabut ieu itu. Allah sakit teu didadagan bisa kecampur. Dasar nini bongkok. Centai, tong cabutkeun eta itu, amun teu kacabut gaji dek ek kurang. Mun siap Nyi. Duh, resep pisan. Punten Nyi. Haha gitu bete bisa. Tungko yang ini badai nyabut ieu itu. Sini nih ngaleos indit teh beuki lila cai anu ngaburial teh beuki ngagulidag sarta beuki gede malah antukna ngeueum sakurar anu aya di dinya mimitina sempat mumuncangan naik kana tuur nyieun dada sarta tuluy laput sirah Nyi Endit teu sempet nyelametkeun dirina jeung raja kayana anu ngagunung kabeh kakeueum sarta urutna jadi situ anu kacidalgana eta situ katelah jadi situ bagendit Bangun kudu sanes. Urang itu nembeta